nuturkeun deui kaayaan di alam Karajaan Siluman Munding. Anu sampai ka harita masih keneh karasa mata ketir. Angin masih keneh gelebug, alam ingeung katambah ku sora anu pating geleger di Jomantara. Pas susul-susul jeung cahaya kilat anu pating puri nyai. Tatangkalan jeung wangunan rabeng katiup ku angin. Sora para siluman munding anu pating jarerit awor jeung sora anu pating geleger. Dina kaayaan kitu Haji Rodi masih keneh kakalayangan di Jomantara katiup ku angin. Kaayaan manehna diantara sadar jeung teu sadar. Panonna peureum ari dina kongkolak matana nu katembongan saukur Neng Heni. Duh, Neng Heni geulis. Geuning kieu atuh nasib akang teh. Hayang papangantenan jeung nu geulis tapi teu kalaksanakeun. Nasib kerentes Haji Rodi bari awak nama angger kakalayangan. Teu lila bray kaayaan anu tadina poek mongkleng buta rata teh jadi caang deui. Lebu anu tutupan langit mimiti nyingrai, angin anu ngagelebug eureun sapada harita. Sora anu pating geleger oge geus teu kadenge deui. Kitu deui kilat anu pating puri nyai leungit sapada harita. Koleang awak Haji Rodi anu keur ngalayang teh ragrag, lap Haji Rodi ngalenyap. Geus asales bae, lamun geus ngalaman mah asa nyawana kaluar tina ragana. Dina kaayaan kitu Haji Rodi malah sasambat deui ka Neng Heni. Piluluyan, Heni anu geulis, piluluyan. Gerentes Haji Rodi bari ngalayang ragrag ka handap. Kedeblug, kadenge sora anu ngedebug tarik pisan. Si horeng, sora anu ngedebug teh sora Haji Rodi anu ragrag kana lemah alam siluman. Pas anu ragrag teh heulana teh kaparengan cungcurungan heula. Atuh Haji Rodi teh mending ngagoak karasa mules pisan cungcurunganna teh. Aduh, ieu cungcurungan aing nyeri pisan. Aduh, cek Haji Rodi bari popolongkingan. Sakedapan mah mahena ngagoler teu hudang-hudang. Geus rada lila Haji Rodi kakarek muniang hudang. Ari dengan anu katuhu masih keneh nyekelan cungcurunganna anu tadi ditendeu teh. Red ka luhur, red ka handap, red ka gigir. Si horeng aing teh masih keneh hirup geuning. Padahal aing ragrag ti Jomantara. Lamun kieu carana mah meureun bener aing teh geus aya di alam akhirat. Da heueuh cek katerangan oge lamun geus aya di alam akhirat mah moal ngalaman paeh deui. Cek Haji Rodi ngomong sorangan. Haji Rodi luak liuk nempoan kaayaan sakuliling eta tempat. Renjag Haji Rodi ngarenjag lantaran karek sadar di sakuliling mana teh katempok kaayaan meniang puraut. Kurut wangunan pating solengkrah. Jeung anu matak manehna pohara sieuna katempo loba makhluk-makhluk anu pikasieun pating solengkrah diunggal juru bari kadenge humarurung. Be, eta makhluk naon anu pating galoler? Jin ta siluman nya. Sigana mah murid tiba baranting basa kejadian mata ketir tadi. Tapi nah aing mah teh cacel teh bocel. Cek Haji Rodi deui. Bari panonna mah terus nitenan kaayaan di sakuliling eta tempat. Keur kitu teu kanyahoan ku Haji Rodi ti awang-awang aya nyirorot ka handap. Persis pisan siga nu rek ninggang kana awak Haji Rodi. An untungna barang rek ninggang pisan Haji Rodi kaburu nenggak. Atuh lenyap Haji Rodi ngalenyap di leuwas. Cileng loncat ka pinggir. Blung kadenge sora anu ngagedeblug tarik pisan. Malah saking ku tarik-tarikna gedeblug sampe anu ragrag teh mebes kana jero lemah. Tuluy kadenge sora anu marurung tina jero lemah. Aduh tulungan wing tulungan, ieu awak nyeri asa pasiksak. Cek sora tina jero lemah. Haji Rodi leuwas sieun tapi oge ngarasa heran. Saha eta anu marurung ya? Manusa ta jurig. Sigana mah anu karek ragag tadi ya. Gerentes Haji Rodi. Tuluy Haji Rodi leumpang lalaunan mani ati-ati pisan. Malah teh seikna jejengkean rek noong ka jero lombang kurut anu gedeblug tadi. Sageus deukeut sirahna saeutik-saeutik noong kana lombang. Bareng breh renjag deui wae Haji Rodi ngarenjag. Lantaran jelas di handap teh aya hiji makhluk pikasieun ari awak-awak manusia, ari sirah-sirah munding. Eta makhluk keur nyangkorah dina jero lombang bari nganangkep awak hiji awewe. Katempona manusia biasa. Haji Rodi ngarasa asa apal kana rupa eta awewe. Eta makhluk naon manipikasieun kitu. Eta sigana keur nangkep seurang awewe. Keke tapi aing asa hafal kana rupa eta awewe sahanya. Cek Haji Rodi bari nginget-nginget rupa eta awewe. Haji Rodi mundur deui tuluy ka tempat ngaulang. Saha eta jalma awewe teh nya? Ke asa apal pisan aing teh. Heuh tapi poho geuning. Haji Rodi terus nginget-nginget. Lila mah bray ingetan Haji Rodi mimiti ngumpul deui.
Ku Haji Rodi kabayangkeun basa sameh maena asup ka ieu alam anu aneh. Haji Rodi teh keur aya di imah Aki Saudi jeung palebe tua kampung si Aat katut sababaraha urang lembur sikole. Nya basa harita teh Haji Rodi katut nu sejena nepungan Haji Saudi tujuanna pikeun minta tulung supaya nulungan bilebe anu dibawa ku Siluman Munding teh. Terus ku Aki Saudi harita Haji Rodi dibere bubuk menyan tuluy ditah peureum. Saterusna karasa ku Haji Rodi asa awakna ngalayang di Jamantara nepi ka kajadian ayeuna. Inget kana hal eta Haji Rodi meuni unggut-unggutan. Oh aing inget ayeuna mah. Lamun kitu mah aing teh berarti hirup keneh ieu. Aing ayeuna aya di alam Siluman Munding lain di akhirat. Berarti eta awewe nu aya dina jero lombang teh bilebe. Heueuh, ayeuna tugas aing teh kudu nyelamatkeun bilebe. Tapi kumaha carana? Cek Haji Rodi ngagantos deui dina hatena. Haji Rodi masih kene ngaulang mikiran kumaha carana ngabebaskeun bilebe. Pan aing teh dibere bubuk menyan nyemat ku Aki Saudi. Cing, ku aing dicobaan make bubuk menyan. Haji Rodi terus rumpa-rampa kana saku bajuna, tapi si horeng bubuk menyan anu pamere Aki Saudi teh geus eueuh. Meureun sigana mah ragrag basa keur kakalayangan di Jamantara teh. Atuh Haji Rodi ngaulang bingung. Cilaka. Geuning bubuk menyan ge. Aduh bobo ragragnya. Lamun geus kieu aing kudu kumaha ieu. Waduh. Mangkaning eta teh jimat pikeun ngalawan Siluman Munding. Boa-boa aing lamun kieu carana moal bisa balik deui ka alam manusa. Aduh, moal bisa panghide jeung Neng Heni anu geulis atuh kieu carana mah. Gerentas Haji Rodi manehna kalah ngadon leuwih percaya kana benda tibatan ka Gusti Allah anu nyiptakeun manehna. Keur kitu kadenge deui aya sora tina jero lombang. Heuy, sae anu adi dhuwur. Ieu tulungan uing, ieu uing geus kaluar. Cek eta sora, anu si horeng teh sora Sugiri teh salah saurang gulang-gulang Siluman Munding anu bogoheun ka bilebe. Atuh ngadenge sora kitu teh Haji Rodi ngarenjag deui. Lamunana buyar asa kageuroahkeun. Haji Rodi tuluy noong di kahandap. Breh Sugiri anu keur mamangku bilebe teh keur roroesan siga anu erek-erek ka luhur. Haji Rodi beuki rawas nempo kitu teh. Tuluy maena undur-unduran leunan. Waduh cilaka. Lamun eta makhluk bisa naik ka luhur, aing bisa dikerekep. Cek Haji Rodi bari undur-unduran. Panonna ruap ieu ka unggal juru. Breh teu jauh ti manehna aya tumpukan batu. Haji Rodi buru-buru lumpat nyamuni disatukakeun tumpukan batu. Dadana deg-degan, panonna terus mencrong ka palebah lombang. Haji Rodi bener-bener bingung, merek kabur karunya ka bilebe. Ari teu kabur maena sieun oge ku Siluman Munding. Tungtung nama Haji Rodi teh ngan hahep-hep disatukakeun batu bari ngawaskeun kaayaan di tempat. Di sajian pihak dina jero lombang, Sugiri masih kene ngarasa bingung kumaha carana bisa keluar tina jero lombang. Waduh, aya bae nasib aing teh. Rajin bisa ngarebit Sugiri sida leungeuh si kakak. Tapi aing kalah si kakak ieu. Aduh, kumaha uing kaluar ti dieu. Kerentas Sugiri bari ngahulang. Meureun lamun manusa mah eta Siluman Munding teh keur mikir ti ditu nama. Tapi teu lila ngahuleungna teh. Sugiri langsung ka tempo curing hak deui. Alah, nah uing teh bodo-bodo teuing atuh. Kapan uing teh siluman anu boga kakuatan. Pangkatna bae uing teh wakil kepala gulang-gulang. Kapan bisa loncat ka luhur atuh da boga kakuatan. Ah, dasar belegu uing teh. Cek Sugiri deui ngomong sorangan. Red Sugiri nempo ka bilebe anu masih keneh ditatangkep ku manehna. Breh katempo bilebe teh masih keneh peureum kapiuhan. Sugiri ngarenghap. Heueuh, aing kudu gawat-gawat loncat deui kabur ti dieu ya. Bisi si kakak kau datang nganten ngarebut deui si geulis. Bisa cilaka tuh aing teh rugi. Sugiri tuluy nangtung ngawahan. Ari leungeunna pageuh nangkep awak bilebe. Tuluy plentung bae eta Sugiri teh loncat ka luhur bari tetep mamang ku bilebe. Akhirna macre, Sugiri bisa keluar tina jero lombang tuluy dicek lemah. Cakakak Sugiri nya kakak bunga. Wah, uing bebas ayeuna mah. Uing bebas. Cek Sugiri. Sabot Sugiri keur cacakakan gitu, bilebe anu masih kena ditatangkep ku manehan teh ngulisik sadar. Barang red nempok kana banget Sugiri, bilebe langsung ngalenyap leuwas. Langsung ngagoak. Walah, eta jurig, tolong. Cek bilebe
bari ngajetkeun awakna. Sugiri anu dasar siluman boloho barang mahina ngadege bilebe ngajeri teh mahina jadi kabawa reuas saking kureuasna teh sadar awak bilebe teh malah kalah dialungkeun. Wah jurik cenah cek Sugiri bari ngalungkeun awak bilebe kalayang awak bilebe teh ngalayang brug grag-grag kana lemah biritna ti teundeut kuat bilebe ngakuak. Hareuh tolong ieu bujur aing nyeuris ya cek bilebe bari pepelengingan rek udang. Sugiri barang mahina sadar anu dialengkeun ku mahina teh awak bilebe atuh langsung olohok reuas. Hareup dasar aing bolohok. Nah si geulis kali dialengkeun ku aing atuh. Cek Sugiri buru-buru lompat rek nyamperkeun deui ka bilebe tapi dasar apes karek teh sababarengkah. Ti jomantar harita aya nu nyerorot deui ragrag. Beledag pisan ninggang awak Sugiri. Atuh awak Sugiri teh langsung nangkarak mengkang katindihan ku awak makhluk anu kakarek ragrag teh. Si horeng makhluk anu kakarek ragrag teh Sugara lanceukna Sugiri anu sarua bogoh ka bilebe teh. Anu samamehna kapabengkeun oge ku angin anu lilimungan. Aduh kada haram caro isa anu nyana awak aing. Halis sia kali itu halik cek Sugiri bari nyingkangkeun awak Sugara anu nindihana. Atau jengkang Sugara teh ngajengkang nang karak bangkang. Tapi tuluy buru-buru ngorejat deui hudang matana molotot ka Sugiri. Kurang ajar sia Sugiri dasar sia jadi adi teh nya udah cedok sia. Dikamanakeun sia si geulis can pamajikan aing goblok cek Sugara bari molotot. Ngomong naon sia kakak ulah padungap bae si geulis mah bagian uing kakak uing nu panggeudana manggihan lagi tembal Sugiri bari malik molotot. Naon sia ngomong bagian dewek sia eta mah dewek nu sakoloteun teu bisa kakak soal birahi mah nu sakoloteun nu sangoraeun geus kieu bae mah urang kakak ayeuna urang tarung bae saha anu meunang eta nu boga hak menangkeun si geulis cek Sugiri jadi nama nang tang tarung ka Sugara lanceukna hades sia kitu oge hayu urang tarung sia tembal Sugara bari geus teu loba omong deui tuluy bae mahina langsung nubruk ka Sugiri saterusna mah keur bae eta dua siluman teh tararung patatunggalan silih dengkek silih cekek silih bintih. Di sejen pihak bilebe anu masih kene ngajoprak beuki ka temposieun. Aing aya di mana tuh ya teh? Nah, aya di dieu teh beda pisan yang di lemur aing. Gerentos bilebe bari tuluy nguniang hudang. Ret ka Sugara jeung Sugiri anu keur tararung. Bilebe malah olohok. Di sejen pihak deui Haji Rodi anu keur nyumput dina satukangan batu oge katempo olohok nampo Sugara jeung Sugiri anu keur tararung teh. Tapi tuluy ret deui ka bilebe anu ayeuna mah keur aniprak piuk rada jauh. Ayeuna mengbeung dua siluman keur tararung aing kudu geuwat nyalametkeun bilebe. Gerentos Haji Rodi. Tuluy Haji Rodi leumpang ka katerepan nyamperkeun ka bilebe. Sanes deukeut Haji Rodi tuluy ngomong ngalaunan. Bilebe, hayu urang kabur. Cek Haji Rodi, atuh bilebe anu keur olohok nempokeun anu keur tararung teh reuas. Ret ka Haji Rodi anu geus ngajanteng nangtung pinggireuna. Bilebe kaget. Pak Haji Rodi, eta bener Haji Rodi tah siluman anu mirupakeunna ya. Cek gerentas bilebe bari matana mencrong seukeut ka Haji Rodi siga anu teu percaya. Ih, bilebe makalah olohok geuwat ini cengkuring. Cek Haji Rodi deui. Tapi bilebena masih kena cicing lantaran can percaya keneh. Ari Haji Rodi ngarasa geus teu boga waktu. Ayeuna makep bae sungut bilebe teh dibekem. Tuluy duduk-duduk bae dibawa indit setengah digusur. Atuh bilebe teh meuni burial penculik bakat tingku ungap lantaran irungna oge kabekem. Ari Sugara jeung Sugiri masih keneh tararung. Manehna can harapaleun namun bilebe anu keur diparebutkeun teh geus dibawa kabur ku Haji Rodi. Ayeuna urang tuturkeun heula Haji Rodi anu geus hasil ngabebaskeun bilebe tina leungeun Sugiri jeung Sugara. Katempo bilebe teh dibawa lumpat ku Haji Rodi setengah digusur. Bari sungut jeung irungna mah anggar dibekem. Rada jauh di tempat tadi Haji Rodi geus ngarasa capek.
Reg main eureun heula napas tengah hegak bakat tingku capek geureunan heula bilebe kuring nya teu kuat capek cek Haji Rodi bari katempo reha pranjug ari bilebe teu nimbalan lantaran sungutna masih kena dibekem red Haji Rodi ngaredet ka bilebe nunjuk kana leungeun Haji Rodi anu keur dipake keneh bekem Haji Rodi leuwas karek sadar lamun bilebe teh masih keneh dibekem ku manehna atuh Haji Rodi teh buru-buru ngaleupaskeun leungeunna hampura kuring bilebe hampura kuring mah teh boga maksudna naon satadina mah kuring ngabekem teh kulantaran sieun bilebe ngajerit bisi kanyawan urang kalabur teh ku siluman cek Haji Rodi bari ngaleupaskeun leungeunna bilebe anu satadina ngarasa eungap ayeuna mah ngarasa ngemplong deui sanggeus ngatur napasna pok bilebe ngomong kek ari ieu teh dadas Pak Haji Rodi tah siluman munding anu mirepakeun Pak Haji Rodi tanya bilebe maena can ngarasa yakin lamun di hareupeuna teh bener Haji Rodi ji mangkara tuh bilebe teu kenal ka kuring ieu mah kuring yakin Haji Rodi tembal Haji Rodi hapunten Pak Haji mohon leres abdi mah teu acan yakin abdi mah masih keneh ginggiapeun bili anu dipayeun abdi teh masih keneh siluman munding cek bilebe deui ji atuh kudu kumaha kuring ngayakinkeun bilebe tanya Haji Rodi bilebe ngahulang kudu kumaha atuhnya supaya aing yakin Haji Rodi teh lain teh gerentes bilebe katampo mikir tapi teu lila bilebe teh langsung boga akal bener heuh tanyakeun kieu bae lah ku aing lamun bener anu di hareupeun aing teh Haji Rodi maena pas inget teh namun masakeun ora teh maena pernah mikahayang ka aing heuh kitu bae carana ngayakinkeunna heuh bener kitu bari aing hayangnya ongkoh lamun maena ingeteun teh berarti maena masih kena boga rasa ka aing nya kitu bae lah ngayakinkeunna gerentes bilebe deui ari Haji Rodi masih keneh mencerong ka bilebe anu masih keneh katempo bingung kumaha atuh bilebe ami bilebe yakin ka kuring teh tanya Haji Rodi mohon kieu bae atuh Pak Haji abdi bade tumaras ya lamun Pak Haji tiasa ngawalar pertarasan kuring berarti leres anu payeun kuring teh Haji Rodi anu asli sabalikna lamun Pak Haji teu tiasa ngawalar berarti anu dipayeun kuring teh siluman munding cek bilebe iya atuh sok bilebe rek nanyakeun naon ka kuringna lamun bisa dijawab jadi jawab ku kuring tembal Haji Rodi samemeh nanya bilebe katempo narik napas lila panjang tuluy pok kakarek nyarita kieu Pak Haji cing ari abdi nami aslina saha tanya bilebe atuh gampang eta mah bilebe ngaran bilebe teh Rusti laras Pak Haji tapi aya hiji deui pertarasan ti abdi iya atuh sok naon deui anu rek ditanyakeun ku bilebena tanya Haji Rodi ari bilebena siga anu ragu-ragu rek ngomong teh malah jantungna ngaradak merasa deg-degan siga bae budak ora anu panggih jeung kabogohna aduh nah aing jadi deg-degan kieu nya tapi mending ngomong bae ambe aing nyaho ongkoh kumaha perasaan Haji Rodi ka aing teh ayeuna cek gerentas bilebe sok atuh bilebe rek nanyakeun naon atuh ka kuring teh nah geuning siga nu kararago kitu nyarita teh mohon Pak Haji mohon kieu Pak Haji cik pamenu dipaeun abdi teh leres Pak Haji Rodi pernah kumaha Pak Haji ka abdi tanya bilebe rek nanya kitu nah menih atuh bilebe kuring jawab yeuh kuring keur ngora rumasa pernah yang ngalamar ka bilebe tapi ditampik tembal Haji Rodi ngomongna polos maehna mah da emang maehna mah teu boga rasana naon tapi pikeun bilebe mah ngadenge kitu teh maehna bener-bener ngarasa atoh cek pikirna mana Haji Rodi ingetin keneh kana hal eta ge berarti Haji Rodi teh masih keneh boga rasa ka manehna bener si orang teh Haji Rodi masih keneh boga rasa ka aing heuh da lamun maena eueuh rasa ka aing mah moal heueuh nah atuh maehna daek datang ka alam siluman munding pikeun nyarambetkeun aing heueuh sigana mah Haji Rodi teh emang bakal jadi jodoh aing lamun kieu carana mah heueuh ayeuna mah moal ditampik ku aing heueuh kitukeun lah soal sarmade mah ku aing diajak bae pegatan gampang eta mah gerentas bilebe kalah boga pikiran nu lain-lain kur kitu ujug-ujug kadege sorok sapatu kuda anu pating kotoplak atuh Haji Rodi jeung bilebe teh leuwas red duanana ngaredet ka palebah datangna sora breh rada jauh ti manehna katempo loba litan jalma-jalma anu make pakaian prajurit keur tarungan kuda ka palebah dinyakeun atuh Haji Rodi jeung bilebe teh meuni sepa bakat tinggu sieun ngan waktu saseep dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.